Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan nu katuna. Carios kalayan judul Rusia Pelet Marongge. Yasana Aan Merdeka Permana. Mitra upami telepat hanca nu katuna teh cek jajaka senawa nu ngadengekeun amak ka begung nemongkeun ka amak nate ukur ku jalan gegerungan ari ke awon ukur ngabig-brig balas nahan ka amak jeung ka hanjelu kunaon cenah anu jadi anakna boga pola hina sarupa kitu dugi kadinya nya mitra hanca teh terasna kumaha mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae nyangakeun Rusia Pelet Marongge. Sok kaparayun sadayana. Sia geus ngahinakeun aing wirang deuleu boga anak jadi jalma hianat, hina deuleu, hina. Ceuk Ki Awon. Tapi jajaka senawa jiga teu tarima dituding kitu. Sabab cek maneh nama tetap keur bajuang pikeun ngangkat harkat darajat ulah warga. Kongkohna deui Pak, naon kapentingan urang make kudu bebelah ka urang bule. Si Marongge teh kumaha bae oge bangsa asing, anggota kumpeni. Kapan sarare apal kumpeni teh jahat ka bangsa urang. Ceuk jajaka senawa neangan alasan anu sakira pas keur bebeneran laku lampahna. Dengekeun deuleu budak belegug, dengekeun dina palebah dieu maleuwih aya ajenan Tuan Marongge sia tibatan sia. Dia mah sakitu sabangsa tapi jang neangan kauntungan pribadi. Kalau ngorbankeun perjuangan bangsa, tapi sabalikna Tuan Marongge manehna bangsa asing tapi keur bebelana karena bebeneran jeung keadilan teu leudeng ngalawan bangsana sorangan bari pinuh ku bahaya. Omong Ki Awon nyarita tarik bari renghap ranyug bakat ku keheul jeung amek. Tapi jajaka senawa tetep teu tarima kana eta kanyataan. Malah manehna jiga anu teu ridho bapana kalah muji-muji Tuan Marongge tur sabalikna kalah nyacampah dirina. Ceuk manehna Tuan Marongge lain jalma pujieun. Kabeh jalma boga alasan sewang-sewangan anu dianggapna bener pikeun dipilambah. Kuing kikian jeung dianggap hianat ka bangsa teh ku sabab hayang boga duit gede jeung ningkatkeun ajen hirup. Sarua si Marongge ge kikituan teh alatan aya paniatan pribadi. Ku sakadar bogoh kanyinan hadarni, manehna kolu ngahianat ka bangsana sorangan. Pak, ceuk urang si Marongge teh aya ajenan. Da ceuk bangsana mah nya jalma anu hina we. Ku urusan bikang kolu hianat ka bangsana. Ceuk jajaka senawa. Nyarita tarik sabab manehna ge mimiti keheul da bapana nyacampah bae. Beuh, eta tapi kakituna pamikiran maneh teh. Sujang, nah asa kabina-bina teuing. Yo, Sujang, bisa jadinya Tuan Marongge bogoheun ka Nyina Darmi, tapi aing mah teu neuleuh ka palebah dinya. Anu puguh karasa mah Tuan Marongge teh geus boga ketak hade keur ngarojong jeung nyemangatan perjuangan bangsa urang. Ngan sabalikna sia anu dirojongna kalah kajadi ulon-ulon kagorengan. Dengekeun, aing teu tarima sia boga polah kitu. Aing teu hayang boga budak basangkal jiga sia. Ku sabab kitu ti samet ayeuna sia ulah ngaku bapa ka aing. Sabab ti samet ayeuna oge aing mah moal ngaku anak ka sia. Ceuk Ki Awon bakat ku kanyanyerian mireungeuh anakna jadi jalma hiana.
Patelak paham antara Jajaka Senawa jeung bapana katut urang kalian asih ngadadak kapegat sangeusna kapang baerokan arasup anggota kumpeni gedepan. Ti anu gedepan eta aya saurang anggota ti kalangan bangsa pribumi meureun keur anu narjamahkeun basa. Tapi da ari geus di jero mah juru basa teh teu digunakeun kajaba maranehna cas-ciscus ngagunakeun basana sorangan mah. Nyaho-nyaho aya salah saurang sakitan anu dibawa paksa di eta tempat. Sakitan saurang teh tetela dibawa ka hareupeun Tuan Dik Van Krup. Eta jalma ditalek pikeun rangkeun atawa ngabejakeun tempat anu sakirana dipake panyumputan Tuan Mark Ronghes. Ngan bae anu ditalek teh balem teu nyarita sakemek-kemek acan. Malah ceker entes hate eta sakitan kajen kojor aing moal bebeja ngabejaan tempat nyumputna Tuan Maronge sarua jeung ngabejakeun markas pajoang desa Kalihan Asih. Cek hate eta sakitan sababaraha kali sakitan ditalek tapi sababaraha kali ukur balem jeung balem. Malah sangkilang disiksa deui bari bebeakan sakitan ukur gegerungan da betus mah henteu. Atuh akhirna Tuan Dik Van Krup beak kasabaran. Manehna nitah ka bawahanana sangkan mawa sakitan kaluar ti eta rohangan. Atuh kituna teh Tuan Van Krup bari neje bobokong sakitan supaya eta sakitan dibawa keluar. Mitra kaum dangu ukur bisa dikira-kira naon maksudna Tuan Dik Van Krup bieu nitah sangkan sakitan dianterkeun ka neraka teh. Ngan ari bawahanana mah bangun anu geus hurti, sakitan anu geus teu walakaya jeung teu sanggup hudang-hudang acan teh digalusur bari nyao rek dibawa ka mana. Nu eces eta sakitan teu panggih-panggih deui jeung sasaha. Sakitan geus kurang hiji. Pangeusi pangbelokan ukur bisa tunyutanya dina jero hatena masing-masing. Tapi tangtu bae moal manggih jawaban anu jinek. Sabot kitu sabubuhan anggota kumpeni saban waktu haben nyokotan sakitan. Dicokotna saurang-saurang. Tapi saban anu dicokot saban teu marulang deui ka pangberokan. Malah pamustunganana mah anu nyesa teh ukur duaan. Nyaeta Ki Awon jeung Jajaka Senawa. Salila nyirekem duaan gawena ukur ting bartem. Ki Awon geus mung cacarita jeung menjadi anak saking kukeuheu jeung amek. Tepikeun ka dina hiji waktu talajo deui sabubuhan anggota kumpeni. Tur ari geus aya anu datang kitu mah Jajaka Senawa teh lumengis ampun-ampunan. Aduh, jaragan ku bade, upami bade mahen mah sawias paehan abdi, pun bapa mah ulah dipaehan pun bapa mah ulah. Ceuk Jajaka Senawa. Hatungan bae anu diajak nyarita bangun anu teu mirosea. Da ukur cacarita jeung sasamana wungkul. Malah tekung silila maranehna milih Ki Awon pikeun dibawa ti eta tempat. Mireungeuh kitu Jajaka Senawa adug-adugan bari jejeritan semu anu peula. Ulah, bapak aing ulah dikadiaya, bebaskeun bapak aing, nu salama aing, lain bapak aing, bebaskeun. Ceuk Jajaka Senawa roronyang ngan bae tibatan digugu kalaka disepak ku sapatu bingkap. Atuh awak Jajaka Senawa ngajurah roh Ki Awon bangun anu geus pasrah kana nasib. Basa awakna digusur paksa. Manehna mah teu ngeceak teu ngalengis. Sabalikna jeung Jajaka Senawa mireungeuh nu jadi bapa pada ngagusur jiga kasato. Manehna mah
terus wemi dangdam jeung nyambat nu jadi bapa. Bapak hampura uing Pak. Hampura uing Pak. Cek Jajaka senawa sorana les-lesan. Malah bakatku teu tahan ku kasedih, bru awak Jajaka senawa teh namru manehna kapiuhan teu inget di bumi alam. Eling-eling teh sanggeus awak manehna pada ngagusur ku sabubuhan anggota kumpeni. Manehna teh jalma pangakhirna anu diseret dibawa ka kantor tempatna Tuan Dick Van Group. Urang siapa ya? Urang. Kade ge seorang anggota kumpeni di kalangan bangsa pribumi. Bari hese beleke kuniang Jajaka senawa cengkat, geus kitu beunta bari panana ngulincer ka saban tempat. Anu mimiti kabireungeuh teh beungeut Tuan Dick Van Group, anu janggotna panjang jeung irungna ngeluk jiga pamatuk ekek. Sanggeus ngulincer deui kabireungeuh aya Ki Adhari jeung Ki Yaksi. Maranehna neuteup Jajaka senawa bari seuri keom. Moal Tuan Dik, mun ku kami sakitan teh ditabus we lah. Ceuk Ki Adhari bari neuteup deui ka Jajaka senawa. Tuan Dick Van Group cacarita bari langsung ditarjamahkeun ku anggota kumpeni di kalangan bangsa pribumi. Saur Tuan Dick, sok wae asa ditebus ku tanah nu aya di Galonggong, itu saurna. Omong anggota kumpeni di kalangan bangsa pribumi teh. Aduh, awis kacida birani nge budak kunyin kurang nyatu. Uyuhan aya nebus oge ieu Tuan. Ceuk Ki Adhari geus kitu dijawab deui ku Tuan Dick Van Group ngaliwatan anggota kumpeni anu narjamahkeunana. Nya masing kunyin ge da hargana sarua jeung si Mark Ronghes cenah. Cek Tuan Dick Van Group saenggeusna diterjamahkeun ku bawahanana. Lainna make ajena disamikeun sareng Tuan Maronge. Cek Ki Adhari kerung. Atuh daradad Tuan Dick Van Group teh nerangkeun yen Jajaka senawa teh nyaho panyumputan Tuan Mark Ronghes atawa Mark Ronghes. Mangkaning Tuan Mark Ronghes teh kerja di buronan anu kacida pentingna jang VOC. Artina ieu budak teh penting kacida. Jeung memang mahal hargana sabab mun manehna nyaho di mana panyumputan si Mark, tangtu nyaho di mana nyumputna karaman ti kalian asih. Ceuk Tuan Dick Van Group. Keur kami mah teu kaharti. Naon perluna nyaho panyumputan karaman? Temal Ki Adhari. Tapi mun anjeun teu ngarasa penting, ieu budak, nah atuh make ti poporose hayang nebus ka Tuan. Ceuk Tuan Dick Van Group. Dicaritakeun kitu teh Ki Adhari mah teu nemalan kajabati seuri keom. Ngan dina akhirna Jajaka senawa ku Ki Adhari tulus ditebus ku mangrupa tanah nu aya di wewengkon Galonggong. Ngan peda sanggeus adu tawar teu sagemblengna tanah di Galonggong dipasrahkeun ka VOC. Poe eta keneh Jajaka senawa dibebaskeun ti pangberokan, jinis nama teu apal. Naon sababna manehna make ditebus ku tanah anu sakitu legana. Ngan bae pikeun saheulaanan mah Jajaka senawa teh teu waka hayang nyaho. Sabab anu karasa ayeuna mah nya bungawe nu aya bisa kaluar ti sayang maung anu sakitu gangasna. Bunga aya sedih aya. Sedihna dumeh kaluar ti pangberokan teh ukur sesoranganan. Sabab batur-baturna kaasup jadi bapana teu kabawa mulang. Cek hatena Jajaka senawa ngalengis.
Ampura Pak cenawing teges jadi jalma anu panggede dosa. Mitra kaum dangu sabot jajaka sanawa keur sare dihanapeun tangkal alatan capek jeung lapar. Ki Adhari mah malah keur cacarita jeung Kiaksi. Kenaha urang kira-kirana percaya kana omongan urang kumeni. Ki Adhari, cek Kiaksi. Sabot ngareureuhkeun capek balas leumpang. Kumaha kitu? Mung Ki Adhari ngareret ka Kiaksi. Maena oge sarua diuk nyarane dina kai. Leumpang ti kadipaten Kagalonggong teh teu wudu matak capek. Da puguh jaman harita macan aya jalan ngabulungbung, malah mentasan walungan Cimanuk ge kudu ngojay da hese rakit. Cek kami batuan dik fan klub teh. Babari teuing dina ngalepaskeun eta budak. Omong Kiaksi. Make kitu apanan geus dibeli ku Tanah Galonggong. Tapi dibandingkeun jeung Tanah Galonggong anu masih kene jemet, masih mending nyerek eta budak anu boga Rusia, di mana panyebutan Tuan Maronge patut markas Karaman. Ceuk Kiaksi. Saterusna Kiaksi ngira-ngira yen dina hiji waktu kumpeni bakal ngabongohan nyerek deui jajaka sanawa sabab butuh Rusia markas Karaman. Ki Adhari mangabandungan eta omongan teh cukup yang hel seuri. Ieu we urang papinter-pinter. Pinter mana urang jeung bebengok dik fan grup. Nu mata ku urang ditebus ge. Sabab urang mah apal yen kumpeni butuh Rusia ngeunaan markas Karaman. Jadi di mana engke kumpeni merlukeun deui, urang bisa tahan harga. Ceuk Ki Adhari. Anehnya nah kumaha di jalan pikiran urang kumpeni ongko butuh ku eta budak. Tapi di mana aya nu nebus? Kalah dijualnya. Ceuk Kiaksi kagereneng sorangan. Alah, bangga kumpeni mah. Da sarakana dibeakeun ku sorangan. Geus loba tanah bapa aing di kawasa ku manehna. Haben teu seueuh-seueuh. Ayeuna urang akalan. Sabot maranehna boga pangabutuh keun. Sina calangap menta parab ka urang. Ceuk Ki Adhari. Ngan bae sanajan Ki Adhari nyarita kitu. Keur Kiaksi mah anger we matak teu pikahatieun. Ceuk pikir manehna. Ki Adhari teh keur ulin bahaya. Ngulinkeun VOC sarua jeung ngadideukeut mara bahaya. Kami mah tetep can ngarti naon perluna andika make nebus eta budak basangkal. Ki Adhari, ceuk Kiaksi deui. Dibalikan deui da masih tetep penasaran. Ngadenge eta pananya balik deui. Samemeh nerangkeun teh Ki Adhari kalah ngah kai heula. Ukur jalma-jalma pinter euy. Anu mikirna luhur mah. Jalma bodoh model maneh moal sanggup pikiran moal sanggup. Tema Ki Adhari. Kiaksi teu nyeri hate diecek itu. Da anu penting mah hayang nyacapkeun rasa kapanasaran. Panjang euy pamaksuran kami mah panjang. Ku ditebusna eta bebenyit. Urang bakal boga rupa-rupa kauntungan. Kauntungan kahiji Rusia di mana nyumputna Karaman anu dipimpin ku Ki Mandapi bakal kacakal ku urang. Kauntungan anu kadua, urang bisa ngarebut harta baya tanah bogana Ki Mandapi. Nah di maneh mana ku bodohnya? Kieu, mun urang geus nyaho Rusia panyumputan markas Karaman, urang bisa maksa-maksa Ki Mandapi pikeun ngasongkeun pakaya tanah. Sabab mun teu dibikeun, tanwane Rusia panyumputan bakal distorkeun ka kompeni. Aya deui kauntungan kami anu katilu euy. Ceuk Ki Adhari. Naon eta? Ceuk Kiaksi geus penasaran deui wae. Moal beja-beja.
nganu eces ieu mah perkara si Nanah Darmi nya cingan ku kami urang kira-kira Andika teh pasti bakal maksa mirusa sangka nyi Nanah Darmi dibikeun ka Andika sabab mun teu dibikeun ancamanana nya soal buka Rusia teh ya kitunya ceuk Yaksi ngadenge panagu baturna kitu barakata Ki Adhari seuri sia pinter nagu heuy gitu pisan Ki Adhari seuri babarakatakan tapikeun ka ngahudangkeun Jajaka Sanawa anu keur sare ngan bae ari Ki Adhari jeung Ki Yaksi mah teu ngeureunkeun pagunemanana. He Adhari manya dikata rek sakokoh jeung bapa sorangan apaan anu naksir ka nyi Nanah Darmi mah iwati Ki Rujai bapa Andika ceuk Ki Yaksi ingetan nu diingetan seuri keun eda mah urang pikiran ke deui we nu penting narekahan kumaha carana si Darmi beunang heula ceuk Ki Adhari sedengkeun Jajaka Sanawa anu ngabandungan ukur bisa nahan eungap bakating ku sebel kana eta obrolan tina ukur pepeureman bari ngaredempes ngadedengikeun paguneman eta dua jalma Jajaka Sanawa teu karasa geus sales deui sare eta teh bakating ku cape jeung lapar jabawak mani asa pasiksa cengkat-cengkate sanggeus karasa awakna aya anu ngabanyur sia mah molor teh jiga bangke wae udang sia belug udang kana wae sia molor hayu sia hayu hayu ka mana Jajaka Sanawa tu manya bari kerung sanggeusna hudang ari sia na teu hayang mantog ke lemur hayu sia mumpung aing keur soleh ku aing dianterkeun tepi ka tempat tujuan deuleu ceuk Ki Adhari ngan bae Jajaka Sanawa masih kene ngahuleng ai bet kalah ngahuleng sia kela nah deuk anterkeun kami ka mana na ari sia belegug di tengah gehan batur atuh nganterkeun sia teh nya pasti ka lemur sia na ari sia urang mana jauh orang Bantarujeg geuning sia sapopoe aya di kalihana sih ceuk Ki Yaksi anu tieta tadi cicing bae eta mah tempat bapak kami digawe milu buburuh di lahan tanah bogana tua kampung tema Jajaka Sanawa kalihan mah geus kosong ari lain eusian ku Lurah Adi anu teu boga gua mah jadi maneh ayeuna rek men tadi aturkeun ka mana atuh omong Ki Adhari tapi Jajaka Sanawa kalah ngahunted mun sia mumul dianteur tan wane sia bakal dicangkalak deui hukum beuni piraku sia kudu terus kojor di datihang gantungan di kadipaten jiga anu sajen mah ceuk Ki Adhari ngadenge tihang gantungan kitu ngan goak bae Jajaka Sanawa teh midangdam nyamat ngaran bapakna ceuk manehna nu jadi bapakna pasti paeh digantung har nah ari sia kakara apa gitu tah kudu nama sia ge digantung ngan ku aing ditebus ku tanah anu lega jadi ti samet ayeuna sia kudu ulun ku maula ka aing sabab ece sia teh geus boga hudang nyawa ceuk Ki Adhari di omongan kitu Jajaka Sanawa ukur ngahruk bari terus ngaguk-guk sabab hatena masih kene bingung jeung sedih mitra kaum sadaya Jajaka Sanawa manika cida leledana daek dianteur balik teh puguh saliwat mah matak aneh nu hayang nganteur mani pok deui sabalikna norek dianteur jiga anu mikir bulak-balik untung
rugi na kami diantarkan balik tapi bapak ulah betus kasasaha di mana penjemputan para pejuang cek Jajaka Sanawa asa-asa sia piraku aing sangeunahna bebeja perkara tempat nyumbut pejuang geuning buktina sia ngabejakeun ge kala disiksa bebeakan ku kumpeni da upah ulun mah teu dibere sia ceki Adhari munggu rewas keur Jajaka Sanawa rewasna teh geuning Ki Adhari apaleun pola culikana gambaran mugi rusiahkeun pola abdi ka urang kalian bejakeun yen abdi dicangkalak ku kumpeni teh sanes dumeh bade hianat ka urang lemur cek Jajaka Sanawa nyebut gambaran ayeuna mah ngadep eta janji jiga can nyangupan sabab teu nemalan asal sia nurut kana gayang aing pola culika sia bakal dipiningan palaku aing sia bakal diagul-agul salaku pajuang anu teu leudeng ngalawan kumpeni cek Ki Adhari tah semun kitu we lah nuhun mun gambaran kersa miningan ku sarupi kitu mah gitu ngan omat sia kudu nurut ka aing awak sia teh geus dipimilik ku aing cek Ki Adhari mitra kaum dangu tuna lalampahan Jajaka Sanawa anu cenah geus dijait nasibna ku Ki Adhari ayeuna urang ngabandungan pangalaman urang kalihan asih anu keur aya di panyumputan Ki Mandapi kacida bingungeunana sabab sabubuhan rakyatna anu ditugaskeun balanya keperluan sapopoe kadayeuh kadipaten geus 3 poe can mol-mol balik padahal dina telatna sapoe kaduana kudu geus balik ari ieu geus nincak poe ka-3 can mol-mol deuh palang siang cek Ki Mandapi ka wargana salah saurang warga nyebutkeun saha sabay anu harita kutua kampung dititah muru kadayeuh sanggeus ditataan saurang-saurang aya warga anu nyebutkeun yen Ki Kasmi anu pajah milu iyang kadayeuh kanyahoan teu kamana baruk Ki Kasmi mah karahayanya cing deangan bisinya teu iyang kadayeuh apanan cek aturannya manehna anu kagiliran tugas balanya kadayeuh teh diantarana cek Ki Mandapi heranin mitra atuh harita keneh aya jalma anu ditugaskeun sina nyusul-nyusul Ki Kasmi teu babari kitu bae sabab raya teh di panyumputan teu boga tempat bumen-bumen anu matuh di leuweung teh loba barak mun ceuk basa Kiwari mah dijieuna kacida basajana ukur tina dangdaunan jeung kirai pangeusina bisa saha bae kumaha betahna bae dina teu betahna bisa nyieun sasaungan atawa barak anyar di mana atunya Ki Kasmi cicingna yeuh ceuk anu neangan nyarita ka baturna moal mah boga pamajikan anyar gitu nya juga nama cek batur ngira-ngira lah iraku di pengungsian masih boga waktu jang neangan bikang manaman cek nasajena teu mustahil sababi uni nyaeta pamajikan Mang Kasmi teh keur katarajang gering parna cek beja geus teu bisa ngaladenan salaki mulan malen lamun mah Mang Kasmi teh keur halab-hab nya ayeuna teh keur memeujeuhna halab-hab beureun cing atuh urang teh angan lebih uni saha nyaho aya tuluy kapanggih omong anu diajak nyarita kituna teh bari ngajakan baturna neangan tempat dumukna biuni tapi ari kuleukeun diteangan di saban barak bari terus dikotek tak ditatanyakeun mah tempat dumuk Nabi Unih teh nya kapanggih ngan sawaktu ditanyakeun di mana ayana ari Ki Kasmi tetela pamajikanana mah teu apaleun
Nya kira tilu poe ka tukang mah aya ngalongok. Tapi ngan sakarejep ukur teu nyutanya kana penyakit ibi jiga tama teuing we meureun tatanya teh. Tama teuing lair gado. Da geus kitu maleos bae teu beja teu carita eta teh. Ceuk di Uni bari ngabaluran bitisna anu babaruhan alatan penyakit gagajaheun. Tuh pan. Naon tuh pan teh? Ngomong di Uni ngareret curiga. Ando bi tema anu bieu nyarita. Malah ari geus kitu mah duanana amitan sejaneangan Ki Kasmi. Atuh nu duaan teh geus kokotetengan deui neangan di mana ayana Ki Kasmi bari kukurubutan di tengah leuweung jemet. Maranehna neangan sugan aya barak atawa sasaungan anu rada mencil. Ari pek di tempat anu rada nengang jauh kaditu ka dieu bet kapanggih aya sasaungan ku anu duaan teh didatangan bari rerencepan. Sabab maranehna rada curiga jika aya anu keur jogol euy. Cekna saurang, "Tenggeruh, hayu urang teang." Cek baturna. Atuh duanana keketeyepan ngadeuketan sasaungan. Ngan barang diintipnya ari aya nu jogol teh mah. Tapi lain anu garlut. Da ieu mah sapasang awewe jeung lalaki. Duanana ting bulucun. Lah apal meureun keur naraon maranehna teh. Ulah geuning, Mang Kasmi. Cek nu ngintip rada di pengkek da make hayang seuri mireungeunna. Jigana saura anu di pengkek teh kadengeun ku jinisna. Da buktina Ki Kasmi langsung ngagurinjal bari ngarawelan pakeanana. Saeta, bawa bangsatnya. Cek Ki Kasmi ngagorowok nuding bangsat ka anu keur ngintip. Anu dituding bangsat batan sieun kalah katinggalak gak seuri nyeung seurikeun sote dumeh nyebut bangsat. Bari di dinya teh estu pisan palingeun pirage ukur saung bolongor. Awewe nu jadi pasanganana jurat jerit reuwas. Kituna teh bari rual rawel kana naon bae. Rek naraon maraneh ka dieu? Ceuk Ki Kasmi bari memeres pakeanana. Ari awewe mah diuk nukangan jiga nembung kabireungeuh beungeut. Bukna cawig-wig teu digeulung jeung pakeanana henteu matut. Ari eta mang di dieu keur nanahaonnya. Dulamid kalah ka Malik tumanya jiga pura-pura teu nyaho. Ari Ki Kasmi mah ukur ngabalieur bari kucem. Mang teh keur pada nareangan, Mang. Ceuk Jarkasi. Di bejaan keur pada nareangan Ki Kasmi bangun anu teu suka. Nah, hama ki kudu tareangan sagarupa. Da ieu mah lain pola anu matak ngadugikeun batur atuh. Nah, maneh dititah neangan kami ku si Uni. Ceuk Ki Kasmi nyanyahoanan ngajudi pamaksud anu datang. Lain dititah ku Bi Uni. Nu neangan amang mah tua kampung. Ceuk Dulamid. Nah, tua kampung make neangan kami, nah ieu naon? Ceuk Ki Kasmi rada heraneun. Pokona mah keur di tareangan we amang teh. Meureun aya penting malah kitu ge, Mang. Temal Dulamid bari nitah Ki Kasmi geuwat murus saungna tua kampung. Atuh ari geus diomongan kitu mah Ki Kasmi teh gura-giru ninggalkeun eta tempat. Mang, ari awewe itu kumaha? Cek Jarkasi. Sabab awewe nu tadi golei jeung Ki Kasmi teh masih kene cineten bari nukangan. Jiga nama Ki Kasmi ge kakara inget yen di dinya kungsi dibarengan ku awewe. Nyai kumaha tuh nya? Cek Ki Kasmi jiga anu teu nyaho naon anu kudu diomongkeun. Cik lah. Temal si awewe ponok. Kituna teh bari anger nukangan. Akang janji sok pagi teh bakal neangan nyai. Urang galonggong lain nyai teh. Cek Ki Kasmi. Tapi si awewe mah henteu nemalan. Anger we nukangan ari Jarkasi jeung Dulamid mah ukur silih pelong bari mesem.
Ki Kasmi ninggalkeun eta saung bari dituturkeun ku Dulamid jeung Jarkasih. Di tengah jalan sabot kukurubutan di Nubala, Jarkasih jeung Dulamid dumanya. Amang, nasa tuh awewe tadi teh dari pamajikan Amang mah eces lain tapi nah tuh pari polahna meni jiga salaki jeung pamajikan bae. Cek Dulamid hidenganan tumanya ngan bae nu ditanya mah bangun anu sukaeun. Ngajedog sia lah. Sakayang nyaho kana urusan kolot. Tema laki Kasmi ngareret ka tukang, ngungkug deui sakedeung. Ngan kakara 2-3 lengkah geus ngaliuk deui ka tukang. Awas ya, mondong geruh ka batur, awas. Omongna deui. Geus kitu ngungkug deui ngan deui kakara ge 2-3 lengkah, Ki Kasmi geus omat-omatan deui. Sangkan boh Dulamid, boh Jarkasih ulah geruh kanu sejen. Dulamid satuju moal bebeja ka batur, sok asal cenah Ki Kasmi nerangkeun heula saha eta awewe teh. Keun ieu mah syukur keur pangaweuing duan we atuh Mang. Nyaan moal biaya beja ka biuni moal sumpah nyaan. Ceuk Dulamid anu diheueuhan ku Jarkasih. Ku sabab lalaki anu duaan teh ribut bae tetelepek, atuh Ki Kasmi kapaksa nerangkeun. Ceuk manehna salila biunihkeun aku kasakit manehna teh loba teu ngalaman kasenangan batin. Nya kapaksa we aing teh koko tetengan neangan heueuh neangan jang munahan kareteng hate deuleu. Ceuk Ki Kasmi. Jiga lain urang lembur nyamangnya masing nukangan ge, uing mah tetep we moal nyaho moal wawuh ka manehna. Cek Jarkasih. Dulamin seuring ngadenge baturna nyarita kitu teh. Adi siapa tengah bojeng jabat teu wau jabat nukangannya heueuh atuh sia moal apa saha-sahana eta awewe. Maksud uing teh kieu, lamun eta awewe urang dieu masing diukna bari nukangan ge uing moal kapalingan heueuh pasti apa saha-sahana lah. Tema Jarkasih. Sabot kitu Ki Kasmi mah langsung menggatan omongan. Manggeus lah marina oge mani kudu diadu renyomkeun kitu patut tong dicaritakeun. Urang saha-sahana mah teu penting karena naon nyaho ge. Pokna hayang nutup eta paguneman. Ngan bae ari Dulamid mah teu kitu. Malah manehna mah cenah boga kaperluan pikeun nyaho saha-sahana. Lain hal make keukeuh hayang nyaho bae jiga maneh teh ditugaskeun jadi juru telik euy. Pugunya masing teu resmi oge. Kami duaan teh geus dibenum menjadi juru telik. Sing inget Mang, ayeuna teh keur usum genting, panyumputan urang ulah sagawayah dipikanyaho ku urang luar. Ari Amang naabet mamawa urang luar ka ieu tempat. Ceuk Dulamin daria nyaritana. Di omongan kitu teh Ki Kasmi tiba ngahuleng. Sanajan dina akhirna manehna bisa cacarita kalawan tatag. Moal bahaya piraning ge awewe. Jeung saliwat ge aing mireung yen eta teh awewe bodoh euy. Ceuk Ki Kasmi yakin. Tapi ari Jarkasih jeung Dulamin mah kalah ka seuri keom. Nah sia make jeung serikeun sagarupa. Atuh da Amang mah abong geus beunang amisna. Geunah we nyebutkeun awewe bodoh teh. Lain gitu maksud aing mah. Si Cio teh awewe anu teu naon kitu anu teu aya kanyaho. Cicingeun jeung daya gua mah di lain ukur ngaladenan lalaki mah. Ta eta nu dimaksud moal bahaya teh euy. Ceuk Ki Kasmi. Tapi iraha Amang edeuk nepungan aceuk Cio deui. Ceuk Dulamin. Ngadenge kitu atuh Ki Kasmi nyureng. Nah rek naon sia make natanyakeun sagarupa. Ceuk Ki Kasmi. Ari Amang, pancek tadi ge kami doan teh tugasna jadi juru telik masing teu nampa upah ge. Aceuk Cio teh geus jadi salingkuhan Amang. Lain edeuk misahkeun kesenangan Amang. Ngan ari jaga-jaga mah perlu. Nya syukur ari eueuh naon-naon mah. Ceuk Dulamin nyaritana geus daria deui bae. Cager. Waduh mitra hanya kal. Kabujeng Neng nong cekap dugi ka dieu heula. Insyaallah enjing diteraskeun deui mitra. Nuhun kana paratosanana hapunten samudaya kalepatan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.